mana kekuatan si kilat teh mana teangan kulit mewek jeung daging anu hipung tulang anu rangusia teangan dewek moal modar ku andika ilmu andika nanaonan kawas kitu patut sia bewok montong sombong sia sakedeung deui andika bakal tilar dunya kuring moal mere ampun deui ka andika lamun andika teu hayang babalik pikir sia rasakeun ieu hiat bersat tobat Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana tepang dangu deui sareng simkuring dina ieu channel. Ayeuna simkuring bade neraskeun hanca carita si Kidang Kilat Jago Tanding. Carios ieu karangan simkuring pribados. Mangganya wargi-wargi Sunda sadayana anu teu acan subscribe di subscribe heula nya channelna supados simkuring dina neraskeun hanca caritana dina ngacaprak ngaler ngidulna leuwih sumanget deui sareng mudah-mudahan sasieur sabeunyereun tiasa ngabebrah manah kaum dangu di mana bae ayana. Tapi satu acan simkuring neraskeun hanca caritana ayeuna simkuring bade nuhunkeun dihapunten kasadayana kaum dangu di mana bae ayana saupami anu nuju manco ngaraos kirang enak tata bahasa atanapi ucapan-ucapan anu dipidangkeun ku simkuring atanapi dicarioskeun diucapkeun dina ieu carita kumargi. Simkuring mah sanes tukang dongeng ulung tapi tukang ngacaprak ningkah ngaler ngidul sareng deui simkuring mah teu kawas tukang muka carita atanapi maos carita pendongeng-pendongeng anu sanesna maca buku atawa pangarang nulis heula direka dikitu dikieu henteu simkuring mah nya wargi langsung direkam saharita naon bae anu aya dina emutan dicarioskeun digelar diucapkeun dina waktos ngarekam teu aya tulisan-tulisan teu aya buca baca. Jadi hapuntennya wargi-wargi Sunda sadayana saupamina kirang merenah tapi sanaos kirang merenah atanapi ngacaprak oge mudah-mudahan kaum dangu sadayana tiasa kahibur ku carios anu dipidangkeun ku simkuring. Mangga ayeuna cuang kawitanan. corelat kajleng Waktu eta Parman geus ngabedega dihareupeun Ki Bewok anu molotot ka manehna. Ki Bewok beuki ngageter bae hatena kulantaran bener-bener sanajan manehna waktu harita fokus teteupanana ka sabudeureun eta tempat tetep bae gerakan Parman teh kacida matak bingungna keur manehna kulantaran teu katitenan saeutik-eutik acan iwakti sorana anu ngagorowokan kadatanganna jol geus aya di hareupeun manehna. Geus siap modar sia dina ngedebek dina poe ayeuna Kidang Kilat lamun geus siap sok geura siap maju sia maju Ceuk Ki Bewok waktu harita langsung ngagorowo kitu bari mencerong kacida seukeutna kana beungeut Parman anu ngan saukur seuri leutik. Kuring mah geus siap sagalana Bewok, justru andika anu ayeuna kudu siap-siap sabab kuring poe ayeuna mah geus moal bisa mere ampun deui kudu anggeus sabab kuring geus teu hayang micenan waktu ngadon ngalayanan andika sia Bewok. Kaluarkeun kamumpuan andika oge sapinuhna urang tangtukeun dina poe ayeuna saha anu bakal masih kene bisa nangtung ajeg dina ieu tanuh. Tembal Parman waktu harita langsung negaskeun kitu tapi samemeh maranehna ngamimitian kerelutna ti jero imah Sugiwa Sartina Nini Sukmala jeung Lisnawati kalaluar terus dariuk dina panggung samemeh kitu Sugiwa waktu harita langsung nangtung nyorowok. Hop keheula Bewok jang Kidang Kilat keheula
ulah waka dimimitian kuring rek nyarita heula sakedeung. Ayeuna rek ditegaskeun sagala rupana, moal uncalinci, moal ngabohong atawa moal nipu kuring sabae dina waktu ayeuna atawa poe ayeuna bisa menangkeun adu jajaten, tah eta tandana bakal jadi minantu kuring. Jadi sabae ayeuna anu bisa nganggeuskeun ngelehkeun lawan rek Andika Bewok atawa Jang Kidang Kilat geus disiapkeun yeuh. Anak kuring geus siap ngadampingan hirup aranjeun sabae di antara Andika duaan dina waktu ayeuna menangkeun ieu saembara geus pasti bakal menang hak ngawin anak kuring. Cek Sugiwa waktu harita nyarita kitu atuh Parman teh rada ngahuleng kulantaran manehna mah teu boga niatan kawas kitu, tapi rek nyalengkeung nyarita oge tegenah. Waktu harita teh Parman ngan saukur unggek bari seri leutik, sedangkeun Lisnawati anu waktu eta neuteup kana beungeutna ngagalenyu imut matak tibelat keur Parman. Samemeh Sugiwa diuk deui waktu eta Nini Sukmala oge nyalengkeung. Nya Jang, ulah sieun Jang, ulah sieun, ujang teh bakal menang kabagjaan. Nini satuju Ujang. Ujang teh pantes hirup babarengan jeung si Nyai, salianti si Nyai teh geulis, endah kabina-bina. Aduh, Ujang teh bakal bagja, bakal senang hirup teh sareng si Nyai engke teh. Kabeneran si Nyai teh murid Nini, geus sagalana kanyahoan, tingkah lakuna kitu jeung kieuna geus moal matak kuciwa keur Ujang. Jadi bagja, Ujang teh bagja, sok lah Ujang ku Nini didukung sagala rupana. Tembal Nini Sukmala waktu harita nimbrung kana caritaan Sugiwa anu unggek bari seri leutik neuteub kan Nini Sukmala sakedeung sanggeus kitu mencerong deui ka pakalangan. Waktu eta ting brudul oge warga-warga anu geus panasaran hayang nyaksian deui kaayaan saembara geus kumpul di sabeureun eta patempatan. Anak buah atau anak murid Ki Bewok oge waktu eta geus ngalingkung patempatan kulantaran geus ngarancanakeun sagala rupa. Dina waktu akhir bisi aya anu teu dipikaharep ku Ki Bewok waktu eta geus dimusyawarahkeun kudu kumaha maranehna engke dina ngalakukeun tindakan. Tapi murid-murid Sugiwa oge sarua maranehna geus mencar di tempat-tempat anu geus dimusyawarahkeun oge keur ngajaga sagala kemungkinan sabab dina poe harita mah sagala rupana bakal akhir jeung bakal kanyahoan naon anu bakal kajadian engkena. Alus caritaan Arandika teh alus, tapi dengekeun sia Nini Sukmala montong nya capek kitu sia sabab si Kidang Kilat mah moal sanggup menangkeun si Lisnawati sabab si Lisnawati mah geus ditakdirkeun bakal jadi pamajikan dewek. Jadi montong nya capek ngomong kawas kitu bisi ku dewek dipodaran dina waktu ayeuna sia. Ceuk Ki Bewok waktu harita nyorowok kitu ngancam ka Nini Sukmala. Bewok montong nyarita kawas kitu sia dengekeun Nini Sukmala teh eta teh nini aing sia montong wani-wani nyeun tindakan anu teu bener. Samemeh Andika sanggup ngelekeun kuring sabab moal diantepkeun Andika ngalakukeun tindakan anu ngabahayakeun keur Nini kuring. Dengekeun sia, elekeun heula kuring, elekeun heula dewek, elekeun heula aing sia. Bewok aing moal mundur sasiku moal ngejat satu yang beas dina waktu ayeuna
kurang tangtukan. Nah Andika masih kene sanggup seserian beberapa katakan kawas gitu atau dina akhirna Andika teh bakal cerik dina suku dewek sia. Teu eleh Parman oge waktu harita nyarita kitu jeung bahasana ge geus kasar kulantaran kacidambekna barang ngadenge Ki Bewok ngancam kitu kan ini Sukmala. Halus hade sok ayeuna mah atuh buktikeun kidang kilat ku dewek bakal dibuktikan oge Andika moal bisa kukumaha deui dina waktu ayeuna mah sia. Sabab dewek oge moal bisa ngantepkeun Andika cucungah deui ngalaga di hareupeun dewek sia. Tembal Ki Bewok waktu eta nyarita kitu bari matana teh beuki beureum bae molotot leungeunna nulak cangkeng mencerong kacida sikeutna kana beungeut Parman anu ngan saukur seri leutik. Sedangkan Sukmalawati waktu eta anu aya di hareupeun imah anu sapeting jeput di tempatan kumaranehna duaan istirahat. Waktu eta ngagerentes dina jero hatena bari mencerongkan ini Sukmala jeung Lisnawati anu geus diuk ngarendeng dina panggung. Engkang laras geuningan ini Sukmala teh hoyong engkang ngahiji sareng Lisnawati. Engkang mugia engkang teh emut kana cariosan abdi mah kacida bogohna ka engkang. Sagala rupina abdi ge moal eleh engkang. Kadenya engkang nitip manah engkang tekenging ngahilapkeun diri abdi. Eta anu digerenteskeun dina jero hate Sukmalawati bari rembay ku cai mata kulantaran beuki sedih bae saenggeus ngadenge caritaan Nini Sukmala. Sedangkan di pakalangan waktu eta Parman jeung Ki Bewok teh geus mulai muka gerakan masing-masing. Dua pereup maranehna ngablesat nuju kana anggahota masing-masing tapi tetep bae dina waktu eta kawas anu geus-geus dua pereup maranehna teh ngan saukur diadu atuh puguh dua nana malik ka tukang kokoh deui pancuh dina tempat anu samemehna dicicingan ku maranehna masing-masing. Memang aing ngaku kidang kilat ngaku sanajan Andika masih keneh ngora geus pinuh ku pangawruh tapi dengekeun sakali deui dengekeun ilmu sa pinuhna anu dipikaboga ku Andika rek kawas kumaha oge tetep moal kuat sia moal kuat kudu ngelehkeun dewek mah. Ayeuna sok maju deui sia maju gunakeun sakabeh kamampuan Andika anu leuwih hebat deui tibatan anu ayeuna geus ditembongkeun jeung anu geus dilakukan dina poe kamari. Sok maju sia maju supaya tere anggeus gelut di antara urang teh. Maju sia kidang kilat maju Ki Bewok waktu harita ngagorowok deui bae kulantaran geus teu hayang loba nyarita deui. Ulangan saukur nitah maju ka diri kuring sia Bewok dengekeun sia dewek oge nitah ka Andika anu maju sabab sarua jeung Andika dewek aing kuring moal unggut kalinduan moal nyingkahan moal indit moal ngajauh moal lumpat rek diserang ku kakuatan model kumaha oge sok sia maju geura tarajang dewek sia Bewok geura tarajang dewek montongan saukur hayang ditarajang ku dewek sabab sarua Andika oge di kamari nepikeun ka ayeuna can bisa kumaha sia maju tembal Parman waktu harita
nyaritana beuki kasar bae kulantaran geus teu hayang nyarita biasa deui sabab jadug rampok geus teu bisa dibere hampura deui kulantaran manehna geus nyoba sabar sugan dina akhir nama Ki Bewok teh sadar kana dirina hayang ninggalkeun jalan salahna tapi tetep baik masih kene mentengkreng teu sadar kana dirina aya dina jalan salah. Alus sok lamun kieu mah rasakeun yo siuk kacilang pesat siuk leplos cebrod calik deug siuk cerelat pok cebrod kuliang curelit cergedeg dua nana sanggeus sababaraha kali silih serang silih ngadu kekuatan anu geus teu kacatur deui kawas kumaha dina seranganana kulantaran sakabeh anu nyaksian dina waktu eta bor-boroning warga biasa sakabeh jawara anu nyaksian kulantaran panasaran hayang nyaho saha anu bakal menang diantara Parman jeung Ki Bewok dina gelutna kabeh oge gogedeg sabab kacida cepetna gerakan dua jago teh dekat ditenan saeutik-eutik acan kumaranehna. Edan euy edan bener-bener harebat ieu mah jelema teh bener kuring mah tajiku ieu tak si Kidang Kilat masih kene ngora budak teh masih kene ngora tapi kekuatanna wah ieu mah lain bantrak-bantrakan euy lamun lain manehna mah wah ti kamari oge geus kawas kumaha kawas urang beurana mencret tapi katembong pisan ku urang ayeuna nepikeun ka detik ayeuna eta pamuda teh wah mata kelok pokona mah mata kelok bingung keur kuring mah bingung saha guru nanya eta pamuda teh ilmuna kacida luhurna edan geus teu kuat teh hayang nempup kumaha pungkasan kerlut maranehna teh euy kawas kumaha ieu kamampuan akhir anu bakal digunakeun ceuk jawara-jawara waktu harita pada nyarita kitu jeung sakabeh jawara anu ayeuna mah pinuh ku panasaran teu boga niatan deui hayang menangkeun Lisnawati kulantaran geus sadar diri moal mampu ngan ayeuna mah hayang ningali pungkasan eta kaayaan tapi nepikeun ka detik eta can aya tanda-tanda saha anu bakal eleh benar kitu tapi geus tempukeun tutup anjir edan rek ngalakukeun naon nya tah Ki Bewok tembal salah saurang jawara waktu harita nyarita kitu bari nunjukeun ka palebah Ki Bewok atuh sakabeh jawara teh maranehna nutup deui ka pakalangan. Kidang kilat geus waktuna urang ngagunakeun kekuatan masing-masing anu leuwih tibatan anu geus dilakukeun ku urang duaan sok buktikeun ka dewek naha andika masih kena sanggup nyingkahan jeung nada serangan dewek sia yeuh rasakeun sio trok tok tulang-tulang ting derek-dek urat-urat karenceng. Ki Bewok waktu harita mulai ngembat kekuatan batin anu leuwih rongkah deui tibatan kekuatan anu geus kumanehna dikaluarkeun atuh Parman oge teu cicingeun barang ningali kaayaan kitu manehna geus bisa nyawang kekuatan eta teu bisa sambarangan dihindaran atawa ditadah sagawaya atuh daek teu daek Parman oge kapaksa waktu eta mulai ngaluarkeun kekuatan saripati angin anu teu sagawaya dikaluarkeun lamun teu kapaksa teu lila Ki Bewok teh nyolodorkeun dua leungeunna ka hareup pelesat dua gulungan hasup hideung melesat ka hareupeun Parman tapi Parman oge waktu eta teu cicingeun dua leungeunna nyolodor oge pelesat angin anu kacida badagna ngagelebug mapag eta gulungan hasup
beladang beladung duar duar. Atuh sakabeh panonton anu waktu eta keur mencerong kana eta kaayaan, sakabehna oge malundur ka tukang kulantaran sieun kena imbas dua kekuatan anu kacida matak helokna jeung pikasieun dina waktu eta. Anjir woi edan, woi edan, wow teu nyangka urang bakal menang tontonan kawas kieu. Aduh tapi bahaya euy, mundur. Waktu eta ting corwok kitu atuh Sugiwa oge waktu eta teu ngantep, manehna teh langsung nangtung terus ngagorowok palawargi sadayana kumargi ayeuna mah kaayaana leuwih ngabahayakeun deui sabab tos asup kana adu jajaten kekuatan tingkat luhur anu tangtuna moal bisa disingkahan ku palawargi saupami kena imbasna. Mangga malundur sing tebih ningalikeunna teu kaeng caket teuing bahaya mangga sing cik bener mangga bener mundur. Tembal sakabeh warga waktu harita ting celengkeng kitu kulantaran sanajan teu dititah oge maranehna terek malundur komo deui sanggeus aya caritaan kitu ti Sugiwa beuki sieun bae sakabeh warga teh langsung malundur bari ting celengkeng nembalan kitu. Atuh Sugiwa oge waktu eta diuk deui manehna teh neuteub ka pakalangan nempo kaayaan dua jago anu masih keneh nangtung papencerong-pencerong sanggeus dua kekuatan maranehna diadu. Hebat kidang kilat teu nyangka dewek, teu nyangka sacong ubuk oge sabab kekuatan ieu lamun lain Andika moal sanggup nadah tapi geuningan keur Andika mah eueuh dampakna tapi ulah waka suka bunga sia kidang kilat sabab ilmu dewek teh masih keneh loba jeung deui ayeuna sok tibankeun kekuatan eta ka dewek kan awak dewek ku dewek bakal ditadah ku awak dewek hayang nyaho hayang ngarasakeun kawas kumaha kekuatan anu bieu ku Andika dipake nadah kekuatan dewek. Sok kidang kilat lakukeun kidang kilat dewek hayang ngarasakeun kumaha colekan kekuatan Andika teh. Ceuk bewok waktu harita langsung nangtang kitu atuh Parman waktu eta ngan saukur gogodeg bari terus nyarita. Bewok sombong syah Andika teh bener-bener sombong. Lamun kitu mah teu nanaon bae sok rek ditadah rek henteu sok kuring bakal dibuktikeun kuring oge panasaran sok kumaha tuasna awak Andika nah bakal sanggup nahan kekuatan kuring ayeuna. Ceuk Parman waktu harita nyarita kitu bari jeung terus ngarapal deui kekuatan saripati angin kumanehna teh dilakukeun ti kajauhan pelesat angin ngagelebug datang deui rek nyapu awak Kibewok anu dina waktu eta. Bener Kibewok teh teu nadah ngan saukur ku awakna eta kekuatan angin teh ditadahna pelesat beledang beledung koleang curalit cilegedeg sanajan teu kumaha tapi tetep bae dampakna keur Kibewok teu bisa tagen kawas biasana nadah kekuatan sakumaha hebatna oge salianti teu nyeri teh awakna teu ngageser saeutik-eutik acan sukuna tetep rapet kana taneuh tapi dina waktu eta mah manehna ngarasakeun awakna goyah karasa sanajan teu nyeri anu matak ngabahayakeun keur dirina ngan waktu eta awakna kabantingkeun bari jeung ngarasa aya anu dirasa sanajan teu matak ngabahayakeun nyawana. Luar biasa kidang kilat dewek ngaku bener-bener Andika teh hiji jago
anu kacida hebatna, tapi ulah suka bunga bukti sanajan awak dewek bisa kageserkeun lumayan jauh di tempat dewek nangtung, tapi ingatkan jengka tempo ku sia oge kidang kilat teu kumaha tapi dewek ngaku kakara Andika anu bisa ngalakukeun kawas kieu ngabantingkeun awak dewek. Tapi rasakeun yo kekuatan dewek anu dina waktu ayeuna bakal modaran sia hiat blesat kieu blesat awak Ki Bewok sanggeus nyarita kitu ngablesat ka cida cepetna. Jawara biasa jeung warga mah geus teu bisa ngitenan deui ku kecepet-cepetna eta gerakan, tapi keur Parman mah waktu eta ngan saukur seuleutik kulantaran rek sacepet kumahana oge tetap gerakan manehna leuwih cepet tibatan Ki Bewok. Barang dua tenggelan Ki Bewok geus deukeut ka hareupeun manehna blesat curelat cilegedeg. Ki Bewok ngaranjug kulantaran anu tadina kacida yakin dua tenggelan teh moal bisa disingkahan ku Parman, ngadadak tenggelana nyamos ngan saukur nenggel tempat kosong. Bewok kuring mah di dieu sia, di dieu piraku nyerang ke tempat kosong kitu patut cenah bisa ngabinasakeun. Mana atuh moal bisa ngabinasakeun atuh lamun kieu mah. Cenena naonna setan sia, mun tong ngacago sia. Yo rasakeun deui yo, siuk blesat. Waktu eta Parman teu nyingkahan, manehna langsung ngagunakeun kekuatan Saripati Cai. Nadah kekuatan Ki Bewok anu ngandung hawa panas. Siuk blesat ceprot caligdeug Ki Bewok teh mundur sababaraha lengkah ka tukang bari ngarasakeun leungeunna anu tadi ngandung hawa panas teh ngadadak jadi tiis nyecep kawas di bulan ku batu es. Edan kekuatan naon ieu edan salianti bisa nadah deui jeung teu kumaha. Aduh ieu leungeun aing kalaka tiis nyecep kieu. Aduh setan. Aduh tiis ieu aduh tiis. Bewok rek kumaha ayeuna Bewok. Andika rek babalik pikir, rek janji ka kuring moal ngalakukeun kajahatan deui atawa masih keneh hayang ngalakukeun tindakan anu teu bener, ngaruksak sagala rupa anu aya di lembur-lembur khususna mah wanoja. Sok sia jawab Bewok sameme kuring ngalakukeun tindakan anu moal bisa disingkah deui ku Andika. Sabab kuring geus teu hayang mere ampun deui ka Andika. Jawab Bewok, jawab sia. Cek Parman waktu harita langsung nanya kitu bari mencerong karena beungeut Ki Bewok anu keur muringis kusabab sanajan teu nyeri. Waktu eta timimiti leungeun terus nyariara ka sakabeh atawa ka sakujur awakna tiis nyecep awakna teh kawas anu di bulan ku es. Montong suka bunga heula sia kidang kilat dewek can eleh sia. Tungguan lah sakedeung, tungguan kekuatan Andika anu nganu hawatis teh ku dewek bakal dileungitkeun sia montong suka bunga. Ceuk Ki Bewok bari langsung diuk nyindakepkeun dua leungeunna awakna teh ngakibrig ngembat kekuatan hawa panasna hayang ngelehkeun hawatis anu terus nyariara ka sakujur awakna beuki lila beuki karasa lamun diantepkeun geus pasti sakujur awakna teh bakal beku, jantungna bakal eureun dina ngompa getih anu nyaliara dina sakujur awakna. Heg kuring mah da lain kawas Andika tara bere ampun kalawan rek kumaha oge sok lakukeun Bewok ku kuring ditungguan sameme kuring moal bere kasempetan deui saeutik-eutik acan keur Andika. Sabab kuring geus teu hayang nampo Andika ngalakukeun kajahatan deui. Sok lakukeun sia, lakukeun
Cek Parman bari mencerong kana kaayaan Ki Bewok anu teu loba nyarita deui kulantaran keur musatkeun kakuatan batina hayang ngelehkeun hawa tiis anu terus-terusan nyaliara beuki lila beuki tiis. Geus pasti lamun diantepkeun awakna bakal beku, jantungna moal kaketegan deui, getihna bakal beku oge, tangtuna manehna lir ibarat jadi batu es moal bisa kukumaha deui. Eta anu karasa ku Ki Bewok waktu harita teu lila oge. Awakna teh sanggeus ngagibrig beuki lila beuki kuat, akhirna mahawa tiis teh beuki lila beuki ngurangan. Sanggeus leungit, bener-bener leungit, kaganti ku hawa panas anu nyariara dina sakujur awakna. Ki Bewok teh nyala katak seuri bari langsung nangtung deui. Wah, bukti Kidang Kilat, sanajan dewek ngaku kakuatan Andika teh wah luar biasa ngan tetep keur dewek mah can aya naon-naon deui sia. Sok naon deui anu bakal dilakukeun ku Andika? Maju sia, maju Kidang Kilat, ceuk Ki Bewok waktu harita nangtang deui. Sameme kuring nindak Andika leuwih anu matak ngabahayakeun keur Andika jeung moal bisa kukumaha deui. Sok lakukeun heula, kaluarkeun sakabeh kemampuan anu ku Andika dipimilik Bewok, sabab cek aing oge kumaha sia, cek dewek oge kumaha, cek kaula oge kumaha sia. Bewok sia moal diberi ampun deui lamun teu ngikrarkeun rek ngeureunnan kajahatan anu salila ieu dilakukeun ku Andika. Sabab salianti kuring rek maleskeun ka nyeri indung bapa kuring, rek maleskeun ka nyeri indung bapa dewek sia. Andika oge bakal dieureunnan tina sakabeh tindak tanduk kalakuan anu salila ieu dilakukeun ka sakabeh warga anu aya di palemburan. Sok lakukeun heula, lakukeun sia Bewok, serang heula, kaluarkeun sakabeh kemampuan Andika sia. Cek Parman waktu harita nyaritana beuki kasar bae kulantaran kacida ambekna, tapi sanajan geus ambek manehna masih kene mere kasempetan keur Ki Bewok ngikrarkeun diri bakal babarik pikir. Tapi waktu eta barang ngadenge caritaan Parman, Ki Bewok teh beuki melotot, matana beuki beureum ngempur kawas, bener-bener dua matana teh digulung ku seuneu anu keur ngabebela. Montong sombong sia Kidang Kilat, montong sombong. Dewek can eleh sia, rasakeun yo ku dewek ayeuna bakal dibuktikan kekuatan dewek anu sabener-benerna ka Andika. Truk tok belesat. Sanggeus nyarita kitu bari langsung ngembat kekuatan panas anu ku dirina dipimilik teu lila. Tina dua dampaleungna teh melesat gulungan seuneu kacida beureumna melesat nyerang kana awak Parman anu waktu eta ngan saukur ngageleng-gelengkeun sirahna kulantaran beuki lila manehna beugi geus teu sabar hayang geura-ngeureunnan kalakuan Ki Bewok. Nu kitu patut deui digunakeun ka kuring Bewok keur dewek mah moal aya nanaonan sia. Yeuh rasakeun yeuh, belesat. Tina dua leungeun Parman oge waktu eta langsung melesat gulungan es mapag eta seuneu anu ngabebela atuh bledug pes. Eta seuneu teh pareum eleh lir ibarat seuneu anu dibanjur nyececes. Atuh sakabeh warga jeung sakabeh jawara anu nyaksian kayaan eta ting garodeg kulantaran beuki kataji bae ku kakuatan Parman anu di luar nalar maranehna. Ki Bewok oge ngaranjug sabab teu nyangka kakuatan pamungkasna waktu eta sanggup ditadah jeung dileungitkeun sacara gampang ku Parman. Bener-bener Andika hebat Kidang Kilat. Tapi Andika oge sok geus serang dewek sia, bisa ngalakukeun naon ka dewek Andika dina waktu ayeuna. Ku dewek oge moal disingkahan sia bakal
ditadah sok lakukan kadewek sia kidang kilat. Cuk Ki Bewok waktu harita nyorowok itu atuh Parman dina waktu eta langsung nangtukeun sikepna rek ngagabungkeun dua kekuatan nyata Saripati Cai jeung Saripati Bumi. Hade Bewok hade lamun Andika bener-bener geus teu hayang ngadenge karena caritaan kuring anu nitah babalik pikir, pasti naku kuring bakal diantepkan Andika hirup dina kaayaan tenang moal diganggu deui ku kuring moal diganggu. Tapi dina waktu ayeuna hade Bewok nah bener Andika geus siap narima sagala rupana. Cek Parman samemeh ngalakukeun tindakan waktu eta tetep nanya deui kulantaran masih keneh hayang mereka sempetan eta jadug rampok babalik pikir. Montongnya capek kawas kitu sia kawas kapolon bae nepikeun ka iraha oge dewek moal eleh ku Andika sia gawat geus senang dewek rek ngagunakeun kekuatan naon Andika keur ngalumpukeun dewek sok lakukeun sia lakukeun kilat montong banyak capek deui. Joki Bewok waktu harita nyorongot gitu atuh Parman teh waktu eta nyolodorkeun dua leungeunna ka hareup jeung sukuna teh nenjrak bumi 3 kali ngembat kekuatan bumi jeung kekuatan es keblig celodor blesat gulungan es teh nyerang melesat ka cida terehna karena awak Ki Bewok. Waktu eta Ki Bewok rek nadah tapi kacida kagetna kulantaran tanuh di handapun sukuna ting surukui mulen sakujur awakna jeung di hawa es teh atawa gulungan es teh teu bisa disingkahan ku manehna melesat ngeunggar pisan kana dadana blesat surukui aduh nanaonan ieu nanaonan kikieu nanaon kieu aduh nanaon ieu kikieu aduh waktosna kabujeng Seep cag urang kantunkeun heula cariosna dugikeun ka dieu kumahanya kaayaan Ki Bewok nah bisa ngalepaskeun diri tina gulungan es jeung gulungan taneuh anu dina waktu harita ngagulung awakna. Insyaallah kapayuna ku sim kuring diteraskeun deui sapunya pegat simpai paturai patepang deui mangga permios.